Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Junita Wulandari ti kelas 11 IPA 3. Di dieu abdi bade nyampaikeun isi buku anu tos ku abdi dibaca. Judul Sanggeus Halimun Pray, pangarang Aam Amalia, pamedal Pustaka Amaldi. Tempat terbit Bandung, tahun terbit 1882, kandel buku 70 genep halaman. Tema kahirupan remaja anu patali jeung jodoh, pati, celaka jeung bagja. Tokoh Amit, Inu, Mila sareng Obos. Eusina aya hiji awewe anu ngaranna Awit anu hamil di luar nikah. Keur nutupkeun aib keluargana, Inu anu ngarasa kahutang budi ka keluarga Awit kapaksa Inu kudu daek kawin jeung Awit. Kusabab kajadian eta, Mila nu ngajalin hubungan sareng Awit mutuskeun hubungan sareng Awit. Teras Mila akhirna kawin jeung lalaki lain. Awalna Inu teh hayang geura ngabereskeun Awit sanggeus ngalahirkeun. Tapi Mila geus kawin jeung lalaki lain. Di dinya Inu teh ngarasa putus asa, teras indit ti imah mertuana. Kusabab dorongan ti sobatna, Obos, mata Inu teh kabuka amun Awit teh cinta pisan ka Inu. Indungna Awit hariwang soalna Awit teh indit ti imah. Indungna Awit ngarasa bersalah soalna tara merhatikeun Awit. Inu anu kabeneran manggihan Awit nu hirupna mandiri jeung pembantuna. Awalna Inu kacewa soalna Awit teh dianter ku lalaki gonta-ganti. Tapi akhirna Inu teh luluh kusabab anak Awit teh gering, teras kudu dibawa ka rumah sakit. Amanatna kahirupan urang teh geus diatur ku Gusti Allah. Urang salaku manusia kudu ikhlas ngajalankeun kahirupan urang. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.